Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Manina Mara. Kumaha ramang sadayana pamugi bae sararehatna wargi. Sehat jasmanina oge sehat rohanina. Digambilkeun rezekina oge ditebikeun balaina aya di lindungan atanapi panang dayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pusim kuning siang kalayan wengi. Wargi sadayana anu nuju ngantos doge Sunda dina judul Sikulupnya karya Kideksa bagian anu ka-22 wargi kanggo dinten ieu. Dina bagian anu ka-21 urang harita manglebe nuju ngalandungan si Ohim teh nya wargi. Nu teu acan sadar pisan. Tah harita nuju ditaruh saatosna di landungan teh. Kumaha jeung naik carita mangga video jeung ngadangkeun eta ngadang landung pang beberah mana. Jang Ohim cik jawab sakali deui. Ari ujang teh bener teh geus waras pisan. Geus eling pisan saha ieu nu nanya ka ujang teh. Kitu ceuk Mang Lebe bari nepakan dadana. Panuna niteup ka si Ohim. Ari Mang Lebe da kuring eling teh tadi ge Mang. Eling pisan waras pisan jeung apal pisan ka Mang Lebe teh. Tapi naha Mang Lebe teh kalah murah ka kuring. Na kurang yakin caritaan kuring teh. Cek si Ohim bari marik neuteub ka Mang Lebe. Adu bugu Mang Lebe teh mah dibungaheun pisan. Syukur atuh jang syukur. Lamun kitu carana mah teh tela jampe Mang teh mati. Sok ayeuna urang geura nyarita anu bener tah. Ujang sina nyarita anu bener sok. Kumaha talalakon ujang teh? Ka mana ari jang kulup nah bener ti karelep kana leuwih. Ceuk Mang Lebe bari neuteub deui ka si Ohim. Sakur nu ngariung jarempe bisi teu ngadenge kana caritaan si Ohim teh. Atuh galantang si Ohim nyaritakeun pangalamanana waktu tadi basa nguseup babarengan jeung si Kulup. Nyaritana di jojoan anu pentingna bae. Pokona mah ngabejakeun yen si Kulup cilaka, tamat si Ohim nyarita bilani ngadengik bangun anu kanyerian harita. Tobat Gusti anak aing. Nah atuh teh ditulungan Jang Ohim. Piraku ujang tega ka anak ibi. Aduh kudu kumaha atuh Mang Lebe. Cek bilani harita bari buk nyuuh kana palupuh. Atuh pugu sarerea oge mani ngarenjag. Si Ohim kasima ditanya kitu teu bisa ngajawab. Kala colohok bae teu ngiceup-ngiceup. Sedengkeun bilani terus bae ngagup-gup ceurik bangun anu kanyerian. Sanajan si Kulup balewengge da ari ka anak manyaah. Malah tong boro bilani anu jadi indungna dalah Mang Lebe atuh Mang Ucin jeung Bah Aok ge mani aralum beudina teh. Sang disadar tina karewas pok Mang Lebe paparentah. Mang Ucin kerahkeun sakabede dulur urang siapkeun obor jeung gantar bawa taraje atawa taraje nya lantaran bisi leuwihna jero. Mangka leuwih gentong maka cidap pisan jerona. Ari Bahaok kayana tungguan bilani bisi kumaha onam lantaran sahanteuna ngadenge anak cilaka mah sok atas sasar eta teh. Ayu urang tareangan ayeuna keneh lah. Kitu ceuk Mang Lebe bari deregdeg lumpat ka imahna. Jadi maksudna mah arek singkil heula manehna teh. Lantaran harita teh ngan ukur di sasamping sarung. Sabab tadi tujuanna reka masjid. Atuh buriak sararea bubar masing-masing nyayagikeun anu perlu. Tekung sedila breng sararea sakur nu jag-jag mah indi trek neangan si Kulup. Sadengkeun Mbah Aok ngariung bilani jeung para ibu-ibu. Malah harita teh bilani geus teu kuateun deui cengkat. Manehna ulapes kapidara. Ku Mbah Aok jeung ku para ibu-ibu harita teh aben bae diubar amber ngarah teu katutuluyan. Kayan lembur jadi gentur anu lalumpatan muru walungan manising bertek obor rapang ka unggal jalan. Anu lumpat ngan sirikna teu balap. Saranea pada hayang pangheulana nepi ka walungan teh. Nepi kadangat harita si Kulup masih kene tetep mata ngaributkeun balarea. Tapi sararea teu aral subaha kabeh teu burung sadar mere pertulungan. Wargi sadayana kaayaan di Walungan Cihonye ngadadak caang
puluhan obor mani karapang kawas cika-cika. Asep hidung mani mulek terus ngagulung jadi hiji di awang-awang. Rombongan Mang Ucin diatur dibagi dua, satengah nak kudu mapai walungan kahilir, sahilirin lewi gentong urut di kararapna si Kuluk. Ari setengah dari peli genti neleman lewi gentong. Malah anu mindeng telim tembang lebih jeung Mang Omeng, bubuhan dua nana arahli kana tilim. Tapi teu bisa terus-terusan datiris jeung kacida jerona leuwih teh. Canggis Mang lebih dua kali teulem pok nanya kanu ngariung. Batnur, ari Jang Ohim ngilu ka dieun teu tah? Ceuk Mang lebih bari ngareret ka sadarea. Unggal beungeut dipapai hiji-hiji, teu lapok Mang Ahon miheulaan ngajawab. Tadi mah ngiring Mang Lebe nanging duka kamana ayeuna eta. Nya kamana atunya ngilu ka hilir moal. Ceuk Mang Lebe deui bari rua treret teu lapok si Ohim ngajawab. Aya di dieu kuring ayo. Bari naon Mang Lebe? Ceuk si Ohim bari karayap nyampeurkeun ka Mang Lebe. Lageuning aya. Syukur ujang ari ka dieu mah. Sugan teh ujang leungit. Ari Jang Kuluk teh ti karelepna palebah mana tah? Di sisi atawa di tengah. Cek si Mang arita merek katerang arek merek katerangan si Ohim teka Mang Lebe. Cik sok bejaan ngalah babari neanganana ayeuna mah. Itu tuh pali kulon Mang Lebe, margi si Kuluk mah ngusupna di dinya. Ari kuring di sisi pali wetan, janten teu tiasa nulungan da ngerelepna ge gancang pisan atuh. Cuk si Ohim bari nunjuk ka palebah urut si Kuluk ragrag kana leuwih. Adu gancang Mang Lebe marentah kanu sejen. Para saderek, sanuantun teulem sok. Kuring selangan heula lah, kuring capek yeuh. Kitu di Mang Omeng kudu eureuh heula. Lantaran teu bisa terus-terusan matak nambahan bahaya. Cuk Mang Lebe bari rura treret. Teu laplok anu aya di dinya teh nembalan, oreng teh Jang Yayang. Kene ku abdi palebe urang cobian teleuman palebadinya mah manawi aya leratan. Cik Jang Yayang harita bari terus manehna cucul-cucul anu ditinggalkeun ngan calana jero bungkul. Jang Yayang teh bubuhan manehna mindeng latihan di kota tah yang hareupan cai anu ngajumleng di leuwih teu boga kapaur. Tapi ari ati-ati mah tetep aya. Alayan teu loba carita brus Jang Yayang teh turun ka leuwih. Telina lep teulem, cai urut teulem ka ciri muter. Kusararea pada neuteub, berekbak cai buburialan kalungkul. Jang Yayang terus harita ngayap di jero leuwih neangan si Kuluk. Sugan kapanggih, sanggeus napasna karasa sesek. Pucung hul Jang Yayang kaluhur heula, terus narik napas heula sawaregna. Telila lep harita teulem deui, kusararea pada ngalajoanan bae bari nahan napas. Malah si Ohim mani teu ngiceup-ngiceup. Atena semeblak kumanehna kacipta waktu si Kuluk ngarelep kana leuwih. Atuh puruding bulu punduk si Ohim teh harudang deui. Gancang si Ohim ngusap beungeut jeung jung harita manehna nangtung. Sarta terus undur-unduran lantaran baluas nempo cai anu bumurialan. Tekung sila pucung hul Jang Yayang kaluhur deui cai mani ngaburia. Karayap kasih sipok nyarita ka Mang Lebe bari haheho. Aduh, tega pendak Mang Lebe. Aduh, saya bidik itu batu nantar pisan Pak. Aduh, susah kang mularianan. Alah, sareng deui aya orai ageng pisan Pak Lebe. Cik Jang Yayang bari gancang unggah ka darat. Bulu pundukna ngadadak meriding. Hatena ngarasa baluas, beungeutna katarapias. Adu buku anu ngadarenge manis sing narenjag. Sararea calohok bengong nareuteup ka Jang Yayang. Ari Mang Lebe pok ngajawab, Buki cilaka atuh Jang. Kumaha tinggalna yen aya orai eta. Na kadupa katanapi kumaha. Kitu ceuk Mang Lebe bari rada ngaleper. Aneh Pak Lebe, abdi ningali anu caraang di lebet. Dah dinu caang eta aya orai ageng pisan nuju ngaringkuk. Uluna calengeu bari letahna ngalelan ka abdi. Mata ginggiahkeun Pak Lebe. Ampun abdi mah teu sanggem teulem deui. Cik Jang Yayang bari gap kana bajuna terus dipake rerusuhan.
Calana jerona anu base dipereut nepi ka sepa. Ari Mang Lebe sajungjungan mangahuleng bae, kitu di nu sajena taya nu nyarita. Sararea teh pada bingung dina nyang haripanana. Mang Omeng anu tadi nangtung di sisi leuwih maniti buburanya tanya. Terus ngarawu papakaianana, gancang dipake rusuhan. Malah keur kitu ngadadak aya di angin anu ngakiuk tarik pisan, mani ngagelebug mata keung. Tapi aneh obor anu lobana aya puluhna hiji ge taya nu pareum. Angere ngagebur teu jiga katebak ku angin. Sararea beuki ngarasa kaget tungtungna rei marudingkak bulu punuk, sararea muringis bari malundur ngajauhan leuwih. Sang geus sadalila kakara Mang Lebe bisa nyarita deui. Mang Omeng jang hayang kitu deui kadang warga kuring. Lamun kieu carana tetela usaha urang ngabuntut bangkong ieu teh nya. Henteu aya hasilna jeung teu aya cekeleun urang deui. Ayeuna kuring arek nanya ka sararea. Kudu kumaha urang teh saterusna ieu teh? Cik kuringan teh jawaban ti sararea, lantaran ieu pagawean teh kawajiban sararea ieu. Kitu ceuk Mang Lebe harita bari rulat reret ka sararea. Tapi sajungjungan mah taya nu ngajawab, sabab sarua harita teh pada ngarasa bingung. Sedeng sora angin anu ngaguruh tetep teu eureun-eureun. Mata keung jeung matak sieun. Sang geus sadalila pok jang yayang ngamimitian mere jawaban. Palebe kumaha upami mapai heula ka hilir nuturkeun rombongan Mang Ucin manawi bae aya raratan di kapalih kaler. Ceuk jang yayang bari neuteup ka Mang Ucin harita teh. Bedan bari neuteup ka Mang Lebe, atuh pok Mang Lebe ngajawab. Ade kitu ge tapi kumaha ieu ceuk nu sajena ieu? Satuju moal ieu. Ceuk Mang Lebe nepakeun deui usul ka sararea. Atuh breung sararea ngajawab, "Satuju, satuju pisan Mang Lebe." Cenah mandi reang hati saur manuk. Sararea pada satuju ari mapai walungan mah. Tapi lamun terus-terusan neangan dileuwih gentong, jigana teh moal aya nu satujueun. Atuh pok Mang Lebe nyarita deui. Alus. Syukur ari satuju mayu, urang ari nit dewe lah. Ceuk Mang Lebe bari leos indit panggeulana bering disusul ku anu sajena. Alitan obor ayeuna maju ka kalerkeun. Mapai walungan si Honje bareng jeung majuna cai. Bari lalimpang sararea sing tarengo nempoan sedong jeung tempat-tempat anu baruni. Unggal leuwih disidik-sidik susuganan aya si Kuluk. Tapi harita teh oleh teh tanda-tandana acan, atuh terus bae rombongan teh maju ka hilir, matak aneh jeung matak heran. Sanggeusna rombongan Mang Lebe maju ka hilir, sora angin nu tadi ngaguruh ngadadak leungit. Kayaan jadi jempring deui nu kadenge ngan sora cai anu seah. Sanggeus lumampah kira-kira 500 meter jauhna, di kajauhan lapat-lapat katempo cahaya obor. Oreng rombongan Mang Ucin geus balik deui. Sararea geus maraju deui ka girang, bikelila beki deukeut, tungtung napa amprok jeung rombongan Mang Lebe. Atuh jadi leuwih caang da oborna beki loba. Sanggeus patepung pok Mang Ucin nanya ka Mang Lebe. Kumaha hasilna Mang Lebe? Kapanggih henteu tah jang kulup teh. Kahili marlebeng teh naon? Teu kapanggih baju-bajuna acan. Ceuk Mang Ucin bari gek diuk dina batu bari ngareureuhkeun ka capek. Wargi sadayana masih ngadongkeun dongeng Sunda nya wargi dina YouTube. Tamina dina channel @Mangina Marah. Begituna ka wargi sadayana abdi jeung ngadongkeun wae lah. Etang-etang landung Bang Brahmana nya wargi. Da mulai hilap ye subscribe-na diantos pisan ku Mang. Tak wargi sadayana sekali deui beu istri atana biwa meget nu anu sepuhna anu caket nu tebihna anu jeung ngadongkeun danget ieu. Mangga urang lajengkeun bae ieu carita Sunda atana pidongeng Sunda wargi. Carios si Kulub bagian anu ka-22. Anu matak lebeng taina naon Mang Ucin. Kumari ka kaler tanah imut neanganana kade bisa anu kaliwat eta. Jawab Mang Lebe bari marik nanya, padahal ku Mang Ucin ge geus dibejakeun. Jiga namah bakat ku panasaran,
Nyarita kitu teh Mang Lebe bari diuk nurutan Mang Ucin. Saterusna mah sararea guk-gek dari yuk dina batu. Ih ari Mang Lebe, apaan cek kuring ke tadi eueuh atawa teu kapanggih cek Sunda nama. Padahal sakabe nu kaitung buni mah dipapai jadi teh ditempoan. Malah leuwih-leuwih oge diteuleman deui. Tapi tetep teu manggisi kulup. Aduh, aya wae ieu mah ieu. Alah, kumaha atuh terusna ieu teh? Nyata bingung ieu teh Mang Ucin. Aduh, kumaha nya lantaran dina leuwih gentong teh aya barahala. Malah kan teu bungkeulekan anak Ujang Yayang. Sajaban ati kitu ngadadak aya angin mani ngaguruh. Tapi ari kuring sabatur-batur geus jauh mati dinya jempe deui angin teh. Tungtungna teh jadi sieun kuring teh buntu laku. Pugang galakuan ting kudu kumaha yeuh. Ceuk Mang Lebe semu anu pondok pangarepan. Hah? Aya naon di dieu teh Mang Lebe? Naon nu disebut barahala teh tah? Balang siang jang kulup teh dialak ku siluman eta. Kudu kumaha atuh urang teh yeuh? Ceuk Mang Ucin harita bangun nu kacida kagetna. Saur Jang Yayang mah aya orai gede cenah. Orai gede? Sagede naon gedena? Apaan gede teh teu puguh? Ya duka teuing atuh tanyakeun eta langsung ka Jang Yayang. Ceuk Mang Lebe bari nunjuk ka Jang Yayang nu harita diuk teh jauh ti Mang Lebe. Atuh ret Mang Ucin teh ka Jang Yayang pok nanya semu panasaran. Jang, sagede naon tak kira-kira na eta orai teh? Lamun ku urang dilawan kuat atawa moal kira-kira na tah? Ceuk Mang Ucin bari neuteub. Numutkeun ti tinggalian abdi mah nya kinten-kinten sagede gulungan kasur. Ari huluna kinten-kinten sagede kalapa. Upami dilawan ku urang mah abdi teu tiasa masihan walerang. Margi abdi teu acan kantos taruh ngalawan orai. Kantos oge maehan orai sagede curug. Jawab Jang Yayang bari marik neuteub ka Mang Ucin. Atuleung Mang Ucin ngahuleung sagedeung. Sanggeus sadarila pok nyarita deui. Aduh, matak bingung atuh ieu mah yeuh. Kudu kumaha lamun geus kieu yeuh? Kumaha lamun urang teuleuman deui Mang Lebe? Ceuk Mang Ucin harita bari ngareret ka Mang Lebe, gebeg Mang Lebe ngarenjag. Lantaran harita teh keur ngalamun. Tapi mung kataraku batur pok ngajawab sakainget. Ayu lah. Satuju kuring ge. Nama tugera init. Kuring marek nuturkeun lah paneuri. Jawab Mang Lebe bari jung nangtung. Atuh geus kitu mah teh nu nyarita deui. Bring sarere arindit deui ngajugjug ka leuwih gentong. Sajajalan teh nu wani nyarita jarempe bae bari luncatan dina batu. Barisan obor anu kacida lobana harita ngalegedeut deui ka girang nu leumpang pangheulana Mang Ucin. Teka catur di jalana wargi, tah rombongan teh geus nepi ka leuwih gentong. Terus sararea ngalingkung eta leuwih, atuh mani ngebrak caang lir ti beurang. Lantaran kacaangan kepuluhan obor ngagebur, pok Mang Ucin nyarita. Mang Lebe, tadi saha bae nu ngalaman teuleum teh? Aya sabaraha urang ka kabehna tah? Ceuk Mang Ucin bari ngareret ka Mang Lebe. Kahiji kuring, kadua Mang Omeng, katilu Mang Ahon, kaopat Jang Yayang. Tapi ari nu manggihan orai mangan Jang Yayang wungkul. Ari kuring jeung Mang Omeng katut Mang Ahon mah ngan mangi batu jeung batu wungkul. Papanggi jeung tiri semeureun leuwihna. Ceuk Mang Lebe tenang. Kumata lamun ayeuna urang bari kandilah sakali sewang. Ceuk Mang Ucin bari neuteub ka Mang Lebe. Wah, berat atuh Mang Ucin. Kumaha lamun eta orai ngaganggu ka urang. Na sanggup Mang Ucin ngalawanna. Ari ngalawan mah teu sanggup Mang Lebe, tapi kuring hayang yakin. Nah bener di dasar leuwih teh aya orai gede. Tah pikeun ngabuktikeunana kapaksa kudu diteuleman deui. Sangkan urang bisa nangtukeun hiji kaputusan. Nasi kulup teh maot atawa henteu. Lantaran urang teh kudu balik deui mawa kaputusan ieu teh. Nya tapikeun dibejakeun ka indungna jeung ka balarea. Nyari Mang Ucin daek pangeulana mah kahajeun. Guring arek nurutan paneuri. Nah naon nu bakal kapanggih ku urang.
Songgara mimitian Mang Ucin engke kuring jeung nu sejena jadilah keun kuring anu pangheulana turun lamun kuring paeh bejakeun ka pamajikan kuring jeung ka balarea yen kuring teh ngabelaan si Kulup anak Mang Itok. Ceuk Mang Ucin bari porosot ngalaan papakeanana anu tinggal ngan calana jero wungkul kalian teu loba carita. Brus Mang Ucin teh turun ka leuwih. Lap teuleum bari dijajabkeun ku reangna cahaya obor jeung puluhan pasang panon anu neuteub kana cai urut teuleumna Mang Ucin teh. Sararea teh anu nyarita hatena kaketegan jiga nu manggih kareuwas. Nya sajungjungan mah kaayaan teh jempe bae. Jadi iwa ti sora cai walungan anu tetep ngaguruh taya eureunna. Ari Mang Ucin harita teh kakarayapan di dasar leuwih malah dina bakat ning kumanasaran panonna dibuka salebar-lebarna molotot lir mata bogo. Barang keur ngeunah-ngeunah kakarayapan dina dasar leuwih breh ke Mang Ucin katempo di handapun sedong aya gajah keur cumagug bari marong ka Mang Ucin. Atuh gebeg Mang Ucin ngarenjang setakar kabak. Kalayan teu loba pikir gancang Mang Ucin mucung di kaluhur. Buria cai ngaburia. Kalacat Mang Ucin unggah ka darat pok nyarita. Mang Lebe, di dasar leuwih teh aya orai gede. Lain maksud teh lain aya orai gede. Tapi aya gajah Mang. Keur cumagug. Panonna anu lembut teh meletet ka kuring. Cing ayeuna Mang Lebe anu kudu teuleum. Nah naon tah anu bakal katempo ku Mang Lebe? Ceuk Mang Ucin bari ngagibrikeun sirahna nu pinuh ku cai. Aya gajah? Asa araraneh teuing euy. Moalnya di dasar leuwih aya gajah. Mang Ucin teh keur mantun lain ieu teh. Ulah bari guyon atuh ari keur kieu mah Mang Ucin. Ceuk Mang Lebe rada nyureng. Ih, ari Mang Lebe. Nah ari Jang Yayang teh disebut mantun. Apan sarua manggih nu aneh. Bisi teh percaya masak buru-buru geura teuleum. Engke Mang Lebe bisa ngabuktikeun ku sorangan. Ceuk Mang Ucin ari teh rada nyentak jiga nama teu geunaheun dikitukeun ku Mang Lebe. Nya lah. Urang teuleum deui panasaran kuring mah ieu. Ceuk Mang Lebe bari porosot mukaan papakeanana. Sarta terus harita teh ditamrukeun dina batu kalayan terurat reret. Brus harita Mang Lebe teh kana leuwih lap teuleum ka jero. Sarta terus manehna teh kokojayan deui wargi. Di dasar leuwih dikeresahkeun barang berai Mang Lebe beunta beri katempo di sedong aya maung keur cumagug. Atuh gebeg Mang Lebe ngarenjag sakar kabak. Gancang mucung di kaluhur. Burial cai leuwih ngaburial kalacat Mang Lebe unggah ka darat pok nyarita. Mang Ucin, kuring manggih maung Mang. Eker cumagug. Aduh, mat arama dihurung molotot ka kuring. Badak gila eta mah. Ceuk Mang Lebe bari gap kana papakeanana. Terus dipake deui mani rusuhan. Ari Mang Ucin pok nyarita semu kaget. Maung? Wah, tetela siluman namun kitu mah ieu. Ceuk Jang Yayang orai. Ceuk panon kuring gajah. Ceuk Mang Lebe maung. Mun kitu mah tetela pisan siluman eta teh. Kudu kumaha ayeuna terusna teh. Nareksina tareuleum wae Mang Ahun jeung Mang Omeng. Bisi kurang yakin. Teu kudu Mang Ucin. Paling-palingan ukur miceunan tanaga jeung waktu nu teu puguh. Ayeuna mending urang balik lah. Sabab ari usaha mah kurang kumaha urang teh. Sakabeh kakuatan jeung kapanasaran geus beak Mang. Ayeuna mah kapaksa urang tarima nasib wae. Si Kulup teh tetela henteu katulungan. Dari ngaran-ngaran tigarelep mah teu kudu lila. Jigana sajam ge moal burung maot. Tak kulantaran kitu da ayeuna mah geus peuting teh yuk urang baralik lah. Gampang isukan urang teang deui pikeun meakeun kapanasaran sangkan ayun si Kulup kapanggih. Kitu cenah ceuk Mang Lebe harita nyaritana dumareuda. Atuh jeub sarada ge taya nu nyarita. Malah mah Mang Ucin ge mani ngahuleng harita teh. Sanggeus rada lila, sararea satuju yen neangan si Kulup teh eureun we heula
atau bring sararea harita marulang ngajugjuk ka lembur sarta maning alut jika pawai obor kawantu sararea manawa obor cahayana mani hibar ari kaluhur mani mulak hasepideng kayan harita beki peting bae bangkong di sawah mani kangkengkong dipiri ku sora jangkrik disenggakan ku sora gaang malah cisir ciang-ciang cari cangkas jeung simut gadung ge reang di sarada rombongan manglebe harita teh beki deket bae ka lembur sedengkeun nu di lembur sok sanajan kayan geus penting pisan tapi ampir sarerea henteu bisa sare lantaran panasaran hayang geuna nyaho kana perkara si kulup ari bilani harita geus aling deui malah geus dibarawa ka imahna terus pada ngariung-riung pada ngabeberah jeung pada ngahibur bah aok nu kapapancenan ngajaga bilani ti sajungna manglebe sapara kanca manehna teh bisa incah ngajemprak bae di imah bilani bari ngadaguan hasil pagawean manglebe Tegung Srila cahaya obor ti rombongan manglebe geus sibar katempo kuno di lembur atuh mani ribut harita jelema anu teu sabar mani riab mapagkeun anu anyar datang ngadengeun nu ribut bilani mani curingha jung harita nangtung rusuhan tapi gancang dikawal ku bah aok jeung nu sajena bari muru kaluar pok bilani nanya teuing ka saha ya Allah ya Rabbi ka mana anak kuring teh kapangi atawa henteu cek atuh buru-buru ka dieu keun kuring sono ujang nya ka mana atuh ujang teh bet nyiar-nyiar pi kamalangan hirup teh ujang buru-buru ka dieu kasep cek bilani satengah teu sadar cipanona teh oleh juuh terus ngucur mapai pipina ceurikna ngadadak kanceuh deui harita tapi ai lempang mah teu dihalangan ku bahaok teh dianteur wae sakahayangna ngan teu dijauhan bisi bilani teu bisa mawa diri nu akhirna bakal nambahan bahaya tina alatan kaleleban ku anak teh anu mata ku bahaok mah terus-terusan dijaga Tegung Srila wargi buru-buru rombongan manglebe nepi ka imah bilani anu lobana ngaliu di buruan sedeng manglebe jeung Mang Ucin kadut sawatara jalma arasup ka tepas bilani barang nempo manglebe datang harita teh waktosna wargi sadayana henteu nyekapannya rupina dicekapeun dikeun ka dieu heula dongeng Sunda dina judul Sikulu Pargi karangan Kileksa bagian anu ka-22 apa mugi bae sok sanaos wargi ieu mangrupikeun dongeng tiasa ngajantenkeun landung pang beberah mana tenapi landung nyalayakeun manahnya wargi atuh sakali deui Mang Dina Mara ngahaturkeun nuhun ku perhatosan wargi sadayana wilujeng paturai insyaallah cariyos Sikulup bagian nu ka-23 enjing tangtosna dina waktos anu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui atur nuhun ku perhatosanana wilujeng paturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.